Ari akal teh aya dua warnana, akal goriji tabi'i kaduana. Akal tabi'i teh akalna hayawan, nu teu bisa nganyahokeun ka Pangeran. Ari anu disebut akal goriji, nu bisa nyaho doruri jeung nadori, nyaeta anu ayana di manusa, nu bisa nyaho sifatna nu kawasa. Nilai jalma nu teu bisa ngagunakeun akal goriji ngaidrok ka Pangeran. Sami jeung hewan nu wungkul tabi'ina, kitu ceuk Quran surat Al-A'rafna.